Mustahidah. Wilujeng anjing para pemirsa sing puring bade ngaludekeun beja bituna Gunung Merapi. Kaping 25 Oktober 2010. Tanggal 25 Oktober 2010 Gunung Merapi bitu dugi ka 30 November. Letusan ieu nyababkan seueur korban jiwa sareng kerusakan di daerah Yogyakarta sareng Jawa Tengah. Letusan ieu disebabkan ku longsoran kubah lava. Nepangkeun nami abdi Faiz Fadlur Rahman. Di handap euy merupakan dampak bitu Gunung Merapi. 1. Maotna. 2. Rusakna infrastruktur. 3. Pangungsi. 4. Rusakna lingkungan. 5. Dampak ekonomi. Naha eta ngabalukarkeun jalma maot kusabab ayana gas karbon dioksida anu ngabeungket oksigen. Bahaya pisan upami disesep sebab aya anu tiasa maot kusabab kakurangan oksigen. Letusan Merapi 2010 mangrupa letusan panggedena saprak 1872. Leuwih ti 350.000 urang diusingkeun ti wewengkon nu kapangaruhan. Bubukeun nami abdi Rafa Wardianto Putra. Tanda nya hiji Gunung Sinua bakal biku ngeuku likal atawa til vulkanik. Suara rumbling ti jero bumi ngrojot suhu saudareun gunung. Suru gunung garing nepi pepelakan di saudaren Gunung Layu Jeung Pahe sasatoan di Seung Deureng Gunung Migrasi Ecation gas vulkanik jeung ubu. Letusan vulkanik lumangsung nalika tekanan gas dini magma nalita titik maksimum. Tekanan gas ieu terus ngedorong ke arah permukaan. Perkenalkan, nami abdi Rizky Fahrizal. Pikeun ngantisipasi bituna vulkanik. Ajen tiasa ngawas kagiatan vulkanik. Upami ajen aya di sabuderen gunung sanean, neangan informasi ti otoritas lokal ngeunaan status gunung api. Nyiapkeun alat darurat nyieun rencana evakuasi upami diperyogakan. Asup tanggal 10 Januari 2025 Gunung Merapi ngeluarkeun 5 longsoran lava dina rentang waktu ti 00 sampai 06 WIB. Asup tanggal 4 Januari 2025 Gunung Merapi ngeluarkeun debu saluran 1000 meter. Asup tanggal 21 Agustus 2024 Gunung Merapi bitu anu disangka dipicu ku curah hujan anu luhur. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Nepangkeun nami abdi Jessica Kristina Nauli Sijabat. Sekian berita yang saya sampaikan. Sampai jumpa.